Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu Syiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Fal muriduna mangka ari anu ngarepkeun kabeh, asalikuna anu ngambah jalan kabeh, bihali sulukihim dina tingkah ngambah jalana itu muridun, eta mahjubuna nu dihalangan kabeh, an rabbihim ti pangeranana itu muridun, biru yatil agyari kusabab ningali agyar, wal athari jeung asar af'al, wal akwani jeung akwan, dohirotan tingkahna anu dohir, lahum ka itu muridun, maujudatan tingkahna nu aya, ladaihim hareupeunana itu muridun, wal haqqu sedengkeun ari Allah, eta goebun samar, anhum tina paningalina itu muridun. Masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu ka-28. Dina hikmah ka-28 Ibnu Athaillah teh nerangkeun makom abdina Allah. Nu ari ibadah ka Allah teh ringkesna dibagi dua makom, hiji muridun, kadua muradun. Kamari terus dijelaskan muridun mah nyaeta nu ngadalilan Allah ku makhluk, muridun eta ngarti. Ari muradun mah nu ngadalilan makhluk ku Allah, dibaliknya. Geuning makhluk didalilan ku Allah, ari makhluk jeung Allah dohir mana sih? Makhluk wujud, Allah wujud. Makhluk wujud majazi, ari Allah wujud hakiki. Ari nu wujud sabenerna jeung anu wujud babasaan nemrak mana sih? Dohir mana? Dohir anu wujud sabenerna, dan nu wujud majazi mah teu wujud hakikatna. Ari nu teu wujud jeung nu wujud dohir mana? Dohir nu wujud. Ari muridun ngadalilan Allah ku makhluk, manya aya dalil leuwih samar daripada madlul. Jiso ngarti mbok menegayna madlul didalilan ku nu samar teu kaharti. Arek ge batur rumah nu eueuh didalilan ku nu aya. Ki Jaed di masjid keur adan, nekadkeun Ki Jaed aya, didalilanna ku naon? Ku sora Ki Jaed da sapikeun. Menya didalilan ku nu eueuh. Moal ditarima mun aya dalil leuwih samar daripada madlul. Seperti ta'rif. Pan syarat ta'rif teh kudu leuwih dohir daripada anu ditakrifan.
Ieu mah mu'arab leuwih dohir daripada ta'rif teu kaharti. Lamun ta'rif leuwih dohir, lamun ta'rif leuwih samar daripada mu'arab, eta ta'rif mardudah disebut. Dalil ge lamun leuwih samar daripada mu'arab, daripada madlul, dalil mardudah. Mal ditarima dalil. Muning teh dikaler ditekadkeun. Ngadalilanna kunaon? Ku tapakna. Anu dohir teh tapakna muningna. Tapak. Muningna mah eueuh tah didalilan madlul teh ku dalil eta tapak. Ieu mah tapak didalilan kudu eueuh kahartin teh ji. Tapak teh aya naon dalilna muning dikaler teu ketempo. Nya. Cisok mikir diajar ya. Da urang mah teu mikir ngadalilan Allah ku makhluk teh asa bener. Jadi cek arifin mah gawe mahjubin mah teu kaharti ya gawe. Mantak dina hikam kaifa yutasawaru, kaifa yutasawaru. Rek kumaha aing ngartina nya madlul didalilan ku dalil nu leuwih samar. Teu ngarti aing. Nah kitu. Ta'rif ge syaratna di antarana dohir. Wa dohiron la ab'ada. Ta'rif teh syaratna kudu lebih dohir daripada mu'arab, ulah leuwih samar. Ta'rif lebih deket daripada mu'arab, madlul lebih deket daripada dalil. Dalil lebih deket daripada madlul. Begitu. Geuning eta mahjubin muridun ngadalan Allah ku makhluk. Sabab anu dohir teh makhluk, nu deket teh makhluk. Allah mah jauh teu katingali. Tuh. Jadi ari muridun mah makhluk deket, Allah jauh. Makhluk samar, ari Allah samar, makhluk dohir. Mata kekelayangan yangan Allah. Cek arifin teh, sia maling manggih Allah di kebon teh. Dan nu deket teh eta dipake dalilna makhluk. Atuh di korehan Allah teh hareupeun hanapeun kalakai teu kapanggih. Di masjid manggih Allah teh diilikan hanapeun karpet eueuh. Asih menenganana bet kana karpet kadinya. Pan uing mun deket teh karpet, Allah mah jauh pan. Deket mana karpet jeung Allah? Cek arifin mah deket Allah. Karpet mah mujawir, ari Allah mah mukhalid. Cisok. Dasar peti mikir. Oh, ari teu nempo teh ya, teu pada teu nempo mah. Mah ari teu anu teu nempo mah pantes gajah jiga halu. Da teu nempo nyekal sukuna jiga halu, dalam pang. Anto cek aing mah cenah. Parebut anu teu nempo mah kana gajah. Cek aing mah jiga hihit dan nyekal ceulina tuh. Padahal mah gajah mah teu jiga hihit teu jiga halu. Tapi nu bentak mah mal nyebut jiga hihit moal ketempo gajah. Mata muridin mah ngadalan Allah ku makhluk. Ku arifin mah teu kahartieun. Da cek mahjubin atuh da aing mah nu nempo nu aya. Tak lamun nanyakeun, lamun orang ditanya manghi Allah teu di masjid. Itu atawa teangan ku Allah ku anjeun Allah di masjid. Menyo di masjid aya Allah. Mikir urangna. Tempo masjid tuluy hate tapakur. Geus tapakur mah geura nyaho Allah. Tuh. Jadi nyaho Allah teh tina sabab napakuran masjid. Kena cek guru sia kade mun ka masjid panggihkeun Allah.
diilikan di langit. Itu mah neangan Allah teu make ilmu, kos tadi ditanya gajah teh. Ari Allah wujudna wujud akli, ari masjid wujud isi. Hartina kudu mangikeun Allah di masjid teh. Ya, akal maneh kudu tajalli ka Allah waktu awak maneh cicing di masjid. Da kitu teu bisa ngartianana ieu mun hapeun karpet dieulikan. Maka panggil itu. Mun hayang nyaho Allah tempo asarapal Allah tuluy tafakuran geura manggih Allah engke. Tak tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi tafakur mah ka makhluk Allah ulah tafakuran Allah. Da alat nu dipake tafakur mah bisa manggihkeun Allah. Alat nu dipake tafakur hate mah bisa tajalli ka Allah. Nu manggih Allah masir mah bisa ku hate. Ari ieu neangan Allah ku hate teu kapanggih poek cenah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Lain berarti ulah ngaji ilmu hakikat, salah eta teh. Hadis Rasul dipake ngahalangan dakwah Rasul. Buku cek Rasul memeh manehna ngabejakeun salat wajib jeung Allah teh sahabat bejakeun heula bejaan heula atawa hatena tuduhkeun heula umat kami sina nyahoan Allah geus nyaho Allah bejakeun Allah nita salat jeung di salat sia ka Allah na can nyaho ceuk anu ngadenge nita anu nita salat teh sa Allah paduli teh aing teh nyaho Allah na ge tak teu ngapenting kana salat teh teu nyaho ka Allah na. Tapi lamun nyaho mah ka Allah dianggap penting perintah Allah teh salat. Naon sababna? Aing ke dijieun ku Allah, dihirupkeun ku Allah. Nyaho maksud Allah nyieun uing di dunia supaya ibadah husul ka Allah. Tuh. Ari nu teu nyaho ka Allah mah di dunia teh ulin we dengan kahayang, bener. Bener gitu. Eta teh nyaho Allah, nu nyaho Allah mah tahu diri. Ari aing dijieun ku Allah digelarkeun di dunia teh titah naon? Lain titah dahar, ari urang neangan dahareun we. Lain titah sare lain. Sia dijieun teh keur sare lain. Keur ibadatul waslah. Matak ceuk Ki Cokro visi misi pendidikan 3 hakikatna. Hiji anjeun neangan ilmu maksudna ya supaya sadar diri aya nu nyieun. Kadua supaya nyaho ka nu nyieun. Katilu paham naon sababna ku Allah dijieun. Da teu mikiran eta urang mah hayang naon aing sakitu. Jadi we hirup teh pajejet. Sabab naon? Sabab nuturkeun kahayang lain nuturkeun aturan Allah. Jalma nu nuturkeun kahayang ninggalkeun aturan Allah ku Allah moal diresepkeun ka Allah. Ya. Cek Allah ka Nabi Daud. Tapi ulah pajarkeun ku uing Allah mah ngabrona. Itu mah kalamullah, kalam madlul mah. Soraan harapan. Ngan ieu maka ngartikeun bahasa kuring. Eta teh maknana teh akul jeung madlul nu ka kupingku Daud. Nabi Daud mah kusir ngadengena lain ku cebil. Ari sora abdi mah pan ku ceuli ku akang teh kadengena. Daud jalma anu mentingkeun syahwat nafsuna ku uing diharamkeun cinta ka kuring. Oh. Haram cinta ka aing jalma nu hatena cinta kana nafsuna. Waduh. Nah gitu.
Eta firman Allah anu ka Nabi Daud. Jalma anu mentingkeun syahwat nafsuna teu mentingkeun parentah uing, diharamkeun ku aing cinta ka aing. Ta eta maneh nyahon teh perlakuan aing ka abdina. Ta abdina teh ku aing jadi kitukeun Daud bisi apa? Abdi Allah teh ku Allah diharamkeun cinta ka Allah hatena. Lamun urang cintana kana kahayangna nafsu. Eta kadua diharamkeun ku kami nikmat dina ibadah ka kami. Wah. Moal panggih jeung kangeunahan dina ibadah ka kami jeung moal dicintakeun ka kami. Jalma nu mentingkeun syahwat nafsu. Paling urang teh hirup teh boga duit hayang naon aing. Lain kieu boga duit cuk Allah ka mananya nu pangalusna ye ditasarrufkeun. Eta leuwih penting naon aturan Allah. Ceuk Allah haram ka dieu meunang ka dieu nu alus mah ieu. Ari urang hayang naon aing. Nu matak loba nu boga dunya ninggalkeun parintah Allah. Gara-gara boga duit ulin we make duit itu lain dipake bekal ibadah ka Allah. Eta ya kan bida usik ingat. Jadi ingat jalma hubud dunya diharamkeun cinta ka Allah. Jalma nuturkeun nafsu diharamkeun ngeunah dina ibadah. Ku Allah eta firman ka Nabi Daud eta. Mulah kena-kena ka Nabi Daud lain ka urang. Ieu lain ka Muhammad, ka Nabi Allah maka bege alus. Lain kudu pada nabi nu diutus ka urang Muhammad aing moal ngadenge Nabi Daud mah. Ya, urang iman ka Nabi Muhammad kudu ngimankeun kana nabi-nabi nu sejen. Itu ngan teu kudu disahadatkan itu mah. Syahadat mah wa asyhadu anna Muhammadan we. Ulah mah wa asyhadu anna Daud. Kapaham teu ka? Wajib dibenerkeunana. Oh nabi na ge da geus eueuh aya pan. Aing mah geus panggih jeung nabi ka kararek salat cenah. Dan wanitana ge eueuh. Oh Muhammad geus Muhammad. Ngadaguan panggih eta mah goblok moal salat. Hujasab satoh eta seperti jalma kang aing minta uyah cenah balas keheul can puyuh buntutan mah ku aing bal diberes. Lain berarti geus buntutan puyuh rek mere lain. Balas moal aing moal salat heuti tah ku Allah ge. Can panggih mah jeung Nabi Muhammad. Aya nu panggih jeung Allah malam. Kaula ek nangan Allah aing geus panggih ka kararek salat. Aduh eta mah. Eta mah setan guruna. Balas teu boga guru nu bener. Nah gitu. Ayeuna mah eueuh saha nu katurunan ilmu Rasul, ta eta jadikeun guru ku urang. Di antara nu aya di urang, ilmu Rasul teh di mana? Tuh. Matak menta munajat ka Allah, Gusti abdi muga-muga abdi teh ditepangkeun jeung jalmi anu garaduh ilmu nu turunan ti Rasul. Osok munajat kitu tara? Tara. Mun minta duit mah remen da. Ari minta guru osok. Eta minta guru. Gusti tepangkeun abdi teh jeung jalmi anu gaduh ilmu nu turunan ti Rasul. Ari Rasul mah da geus teu aya pan, teu moal aya deui Rasul salian ti Muhammad. La nabiyya ba'di. Ari urang nyieun sorangan Rasul. Mentak lamun aya ngaku nabi tas Muhammad tong diaku. Penyesatan.
Oh, cek Rasul sorangan malah aya nabi sanggeus aing. Malah ya utusan sanggeus aing. Ari urang kalah ngajenengkeun sorangan. Kok mau ngaku mah aing nabi? Ngajenengkeun batur ge ulah. Nih nabi subhanahu Nabi Muhammad ngajenengkeun sorangan. Diajar munajat kana bulan puasa mah ayeuna. Taqarrub ka Allah tuh munajat. Ngalengis Gusti tepangkeun abdi. Jeung jalmi anu gaduheun ilmu nu ti Rasul. Abdi panggih teh jeung jalma nu boga ilmu nganti iblis ilmuna. Atuh katingali ku aing sombong guru. Ya, warasatul anbiya mah kawas Rasul tawado. Matak al ilmu adab. Nu boga ilmu turun ti Rasul mah adab. Lamun jalma pinter ngaji tapi sombong lain ti Rasul eta mah. Rasul mah adab, nah hari ilmu akur, hari laku papalingpang. Cok urang ge ngaji ka guru. Ari ngomong jika guru itu nu dibahas ilmu guru, tapi laku sia mah papalingpang jeung guru. Guru bager sia mah koret. Isukan teh mal di aku murid yang ke di akhirat moal. Kudu nuturkeun ilmu jeung amal. Gitu. Kudu nuturkeun ilmu jeung amal. Hayang aing seperti guru. Urang mah teu hayang-hayang jika guru. Guru sobar, aing teh hayang sobar. Kudu mah hayang. Hayang aing cicikaan jika guru sobar. Ari urang ngomong juga guru. Nu dibahas ilmu guru. Ari ahwal jeung akwal. Papalingpang. Tuturkeun guru teh ilmu jeung amal. Waduh ahwalna guru aing mah sobar, zuhud, nuturkeun urang oge. Sahoun, berehan, aing arek hayang kos guru berehan. Diajar setik-setik. Yo nuturkeun ngomong we jeung ngarti hungkul, amal teu bisa. Oh, laisa min akhlik. Isukan mau diaku murid ku guru mah nuturkeun amal. Guru zuhud mana mau budun ya. Guru maroja jeung haob ente mah teu boga. Matak Nabi Musa munajat ka Allah. Eta munajat Nabi Musa. Gusti penakeun abdi teh jeung jalmi anu gaduh ridho Gusti. Tuh munajatna teh. Da urang mah lain Gusti penakeun jeung jalmi nu seueur artosna. Darek minta duit jam. Nanti munajat saen mah. Ulah yang papanggih jeung bos. Bosna ganti ku Allah. Mana mah salah manaan bos eta. Eta Nabi Musa. Dina munajatna di Nabi Musa kitu kan. Orang nyontek we Nabi Musa ayeuna mah tuturuti ka Nabi Musa lah. Cok ayeuna bulan puasa urang. Ta salat. Ulah jauh-jauh ngadoa mah munajat mah eta we Gusti penakeun abdi. Jeung jalmi anu gaduh ridho Gusti. Jadi panggikeun abdi jeung jalmi nu ku Gusti diridoan. Ku abdi rek diguruan, ajaranana rek dituturkeun tah kitu. Ganti munajatna ulah minta duit wae namanya. Ieu teh moneter jeung aduh salah wae teh usaha. Sia teh kena duit. Ngomean hirup mah ku eling lin ku duit. Ain loba duit kalah rusak hirupna. Bener. Kamari saya taruh gereg rumah tangga geus loba duit mah pipisahan. Sok teh sing diomean hirup eta. Keur teu boga duit mah ku pamajikan teh disebut salaki soleh. Nah, hari geus loba duit sia disebut salaki goblok. Mikir kan.
Nasihannya lah mikiran ting duit lah. Dibejaanin mah ku ahli Allah. Berarti makin baik desan kabaca kitabna. Jadi ngomean hirup teh ku ilmu teu kanya, ku duit mah komo. Ku iman anu nepi ka makom eling ka hal lain percaya iman teh. Ka percayaan anu nepi ka zikrullah, ku zikir. Tak diringkaskeun bagja hirup mah dina eling. Lamun hate anjeun ku Allah dibere eling ka Allah geus bagja hirup mah. Sabab mun goreng ge beuki alus. Tapi lamun anjeun hebat, pinter, loba duit. Jabatan luhur tapi teu eling, nyungsem. Lamun bahasa Abah mah dunya rek ngapu ngapak sancang ge. Naon kahebatan dunya? Aing boga ilmu batur mah teu bisaeun katalar ku aing mah 400.000 hadis. Waduh hebat. Sing inget wal hasanu ma atakaburin calon sangsara. Dibere nu alus tapi kalah sombong. Teu dipake sarana taroki jeung sulu. Oh nyungsem calon sangsara. 3 tanda nu rek disangsarakeun ku Allah hirup. Hiji nu bodoh teu daek ngaji. Kadua amal teu make ilmu. Katilu dibere nu alus tapi teu dipake taroki jeung sulu, kalah dipake sombong ka Allah. Dibere pinter kalah nyepelekeun amal. Dibere duit kalah ulin ini dipake taroki jeung sulu. Terus nah cenah jangan teh tarik-tarik teh ngaji teh Ramadan. Geus apal nu ngaraji teh beda da teu dahar anu nya. Beda mah keur bulan Syawal. Ngaji Syawal mah beda. Beda janganna ge dahar. Ari ieu mah jangan teh lain ngamuk beda teu dahar. Lain. Ku Allah dina lapar dibere ilmu. Tuh, jadi bijil nu araneh teh aya nama ilmu. Bari teh mah tara bijil ilmu ajengan kitu teh. Aya mah bijil cenah we. Matak puasa teh batul mah mareunang ilmuna puasa. Aya nu meunang pahmi anillah, aya nu meunang mukasafah, aya nu meunang musyahadah. Beda-beda batul. Urang meunang naon puasa. Teu meunang naon lapar hungkul jeung dahaga geus sakitu. Batur mah meunang pahmi anillah. Tak ya nalika jalma ta'aluk jeung Ramadan teh kabagi 2. Aya jalma nu panggih, aya jalma nu teu panggih jeung Ramadan. Ari makna panggih ge aya 2 deh. Anu teu panggih jeung Ramadan, maot memeh Ramadan. Panggih teu? Teu. Aya nu panggih jeung Ramadan teu maot sih. Eta teh nugrah ti Allah. Dinisbatkan ke abdi Allah. Ya, di zaman Rasul aya sahabat ngimpi ningali 2 lalaki. Nu hiji getol ibadah, hebat ibadahna luar biasa. Nu hiji deui mah biasa-biasa wae. Pas teh ditingali di akhirat. Tuh, ceuk manehna ieu? Nah, heula ka surga anu biasa-biasa. Nu hebat teu ka surga. Teu waka ka surga. Kapiheulaan kudu biasa. Lilir we ngimpi. Bingung aing ngartianana ieu. Ingat manehna mikir. Anu biasa mah panggih jeung Ramadan. Si itu mah nu pae poso ibadahna. Maot memeh Ramadan cenah. Iya hebatna Ramadan. Ari anu ibadah biasa panggih jeung Ramadan. Eta ka surgana leuwih ti heula daripada nu hebat ibadahna. Nu maot memeh Ramadan. Naroskeun ka Rasul, ya Rasulullah, naon ieu teh hartina? Tah eta teh Allah ngabejakeun ka maneh mulyana bulan Ramadan, barokahna bulan Ramadan. Tuh kitu. Mun urang asup kana Ramadan,
Panggih berarti gitu. Nu panggih teh kabagi dua. Aya nu panggih hungkul tapi teu kabagean nu ayana Ramadan. Aya anu panggih bari manggih. Barokah Roma. Jadi kabagi dua anu panggih oge. Jadi aya nu panggih hakikatna teu panggih. Anu teu panggih teh cek tadi nu maot. Si ieu mah panggih tapi teu kabagean, teu panggih hakikatna mah. Da teu nyahoeun. Matak bulan-bulan memeh Ramadan teh taklim, targhib, tarhib. Ngaji bab Ramadan itu naon kahebatan Ramadan diaji ku urang supaya jadi targhib ka urang. Resep pangijeng Ramadan teh nepi ka Gusti atoh ieu teh. Tuh. Ari urang bingung atoh pangijeng Ramadan. Teu kudu dijawab eta malah. Da geus apa. Beda kiceupna lah. Nu atuh datang Ramadan nu ngiceupna ge beda. Tuh. Aya nu pangijeng Ramadan ge aya nu teu panggih hakikatna. Cek ahli fikih mah nu teu panggih mah nu teu puasa. Sia mah Ramadan panggih tapi teu puasa. Hakikatna mah teu panggih. Ramadanan sia teh mah bulanna teh sapar we kabeh. Ari sapar teh soprun kosong. Teu manggihna naon unggal bulan sia Rajab teu manggih, mulud teu manggih naon-naon. Mulud teu manggih berkah mulud, Rajab teu manggih berkah Rajab kosong we sopar kabeh sia teh. Batur mah lain Ramadan kabeh bulan teh. Ari nu boga ilmu mah matak taklim dina bulan Ramadan teh. Batur mah lain ngaji Ramadan teh da. Ibadah mah doa ka Allah. Ari urang rek ibadah ilmuna eueuh teh mending ngaji we. Lain waktu ngaji Ramadan mah make meunang ngaji kuduna mah. Ari urang mah kalau der ngaji. Sia mah ku aing titah ibadah kalah kakarang ngaji jen. Salah sia teh ajengan. Gusti atuh dari ibadah ari ilmuna eueuh. Kakara eling Ramadan teh ieu teh ngaji. Ieu teh nu kakara lilir ya nu ngaraji wae dina Ramadan teh. Lain panghebatna. Waduh ngaku mah aing ngaji al hebatnya kakara lilir. Waduh aing teu ngeunah disebut kitu. Beda ngajina Ramadan ajengan teh keur ngaji. Lain ngamuk pedah lapar. Ajengan teh ngamuk ngajina lapar masalah. Sok gede amak ku lapar mannya. Aduh aya bahaya aing. Batur mah bijil tak ladang usaha 11 bulan menya aing teu mahi cicing di imah. Naon sabalamun bijil mah campur jeung jelema sok kapitnah. Ya, da urang mah hatena rapuh atuh. Sagala ge sok dibahas urang mah di komentar. Aya jalma make kopiah beureum di komentar urang. Eta jalma kopiah beureum ari baju hejo. Dipake tengah poe. Aduh dibahas na pengajianku aja. Ulah sok loba teh ngabahas amal batur. Arifin mah tara ngomentar amal batur. Balas katungkul ngabahas amal sorangan. Dibahas amal sorangan aing ngaji tadi. Ikhlas teh sia teh ngaji. Tuh dibahas. Aing naon niatna tadi diinget-inget eta ngabahas amal. Arifin mah terang ngomentar amal batur dekat tungkul balas sibuk ngabahas amal sorangan. Salat aing tadi nepi ka mananya salat? Muka sapa atau bana musahadah ieu teh? Atawa muka sapa? Dibahas. Amal batur ya mah. Dibahas. Da heuh mun ceuk nafsu mah kitu. Nah. Ngaran hayang bener cek jalema mah hese Luqmanul Hakim ge al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jang neangan bener mending ti Allah lah. Jelema mah cek ieu bener cek ieu salah. Himar ku aing digotong salah. Eta Luqmanul Hakim jeung budakna blegug. Atuh tumpakan himar teh lain digotong. Salah jang turunkeun ulah digotong, tumpakan sok kumaneh aing nungtun. Cuk batur salah keneh wae Luqmanul Hakim mah
eta mah ngadidik goreng ka budak ari anak nyungculung di luhur ari bapa nungtun salah jang turun aing rek naik ka mah cek Lukman naik Lukman lagi pinah deui ka hareupeun jelema leumpang salah keneh wae cek jelema tega cenah kolot ka budak ari budak nungtun kolot tumpah aduh salah jang naik duanana sok naik aing mah bareng lah sugan bener cik jelema naik bener salah keneh wae cik jelema teung teuingan Lukmanul Hakim mah himar segede kitu kuduaan gitu Pak mutak lah wah nu bener cik ieu bener cik ieu salah mutak bener mah jang cik aloe lah bae cik jelema mah rek nyebut salah nyebut bener kudu penting amal urang kudu yakin ieu teh bener tak aya jeung nikah abdi Kang punten nya tong keheul kunaon akang teh nyebut sasar cek batur ajaranna atuh nya nyebut sasar mah sopan ka aing becing teh apa aing mah disebut goblok malah mah teh nyeri hate aing wah disebut goblok ku iblis mah teu kudu riwa urang kudu nyaho bener disebut sasar kudu sasar ka anjeun teu nyahoan bener teh nah gitu kan Ramadan teh batur mah puasa itu tanu puasa panggih disebutna tapi geus panggih ge can bebenangan aya panggih mah panggih urang ge jeung marema panggih ngalikur teu payu-payu aing mah dagang ngalikur ge aya nu kitu puasa saanu teu manggih ya kan nu puasana puasa am teu mangina naon puasa am teh mah tarkul muftir nu bener cek pikir hungkul puasana niatna salah tengah jaga diri tina doraka nya ari puasa mah teu batal panon doraka ceuli doraka leungeun doraka teu dijaga pan aya hadis Rasul itu malam yada qala zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyadna atau amahu wa sarobah sajalma anu teu ninggalkeun maksiat jasadna dina nalika puasa cek Rasul Allah teu butuheun kana lapar jeung dahgana jalma nu saperti kitu jadi atuh dorakana jasad urang teh keur puasa teh ngabatalkeun ganjaran puasa puasana mah teu batal datihanna mah salah cek pikir mah sal ninggalkeun pabatalan ge tak kudu ngaji di lian puasa hari puasa kakara ngaji eta mah kakara lilir atuh lain ngaji puasa mah gian ama cicing aing naon sababna mun bijil masuk ke fitnah nya mana ke Ciawi naik angkot masuk di hijaban angkot awe jeung laki tara tuh kapaksa Pak ke fitnah di jalan teu ditempo ieu teh hayang ari nempo doraka aing teh nya aduh riweuh jadina bener kholwat batur puasa kholwat batur jeung panjikan ge terpanggih cicing nyepen di kamar geus bisa we sebab puasa mah da lamun panggih we buru-buru jeung batur jeung panjikan ge sok kapitna bener kapitna cek majikan cicing wae cenah ulin ini kan itu usaha nyeri hati teh jadi we keheul ka pamajikan tuh puasa aing bari keheul ka pamajikan doraka eta teh waduh mentak geus datang campur jeung jalma cicing holwat batur mah Ramadan teh mangpang pengomean diri mun teu Ramadan rek iraha aya nu leuwih alus daripada Ramadan bulan eueuh wae mun teu Ramadan ek Syawal Ramadan ge teu ngomean komo Syawal sih waktu barang dahar piknik Ramadan ge mana di masjid ge sia teu husu istighfar komo di terminal bener kan subhanallah subhanallah wirid di panghimaran eueuh sasaha peuting jam 3 malah beung we hati mah kamana daek kau mah di terminal aya mah kelek bong subhanallah subhanallah karancang oh Kak
Ulin urang mah Ramadan kholwat betul. Urang mah ngaji itu paling leuheung. Kakara leuheung urang teh teh encan halus. Daek ngaji bulan puasa malah mungeun batur. Aduh. Ya. Ku Arifin mah puasaan ya puasa Senin Kemis teh cacarakan. Dianggapna cacarakan. Jadi lancar puasa teh da biasa pan ngabiasakeun diri atuh kitu riado dianggap nih diri geus biasa lapar mendatang puasa lapar teh moal patiripu pan areun ribu mah lapar teh nempuan wae jam bener ti magrib ka isya asa deukeut ngadak-ngadak padahal maneh daharna lila keheul ka ajengan pedahna kol bedug-gedug aduh jadi fitnah wae dasar puasa teh make ilmu kawakuh ka ajengan lila tere-tere teuing isya aing udud ka kareba capotong daharna ente lila ti magrib ka isya mah kitu anger maka ajengan sangka ku ajengan kaberangan salat isya nyangka ka ajengan geus fitnah deui wae cacarakan kan pan aya cenah geuningan bejana setan teh diringkus bulan puasa mah geuning aing ieu teh doraka majar setan diringkus eta mah adat anjeun ke bawah puasa bulan Syawal jadi nu laku urang biasa dina bulan sejen teh ka bawah kana Ramadan setan mah diringkus atuh urang ke kalah jadi setan batur mah jadi setan eureun ari urang kalah ka jadi setan ismun mudil setan holwat batur mah dalin ulah digawe makeun bae dagang sok dagang puasa teu naon ngan ulah ngaganggu karena kasobaran dina panggih jeung lapar heuti isuk akang mangkulan batu di Ciwalen munang 3 kipik insyaallah lohor teh ngalungsar ari ngalungsar teh yang dahar yang nginum mal sobar panggih jeung lapar teh lah da disiksa ku serangan coba lamun 1000 teuing mah mal 1000 teuing puasa bener kan mikir sing bener ulah ngaji bulan puasa sapang alusna kakara lilir aduh kholwat batur becek ulama aing mun teu karunyakan bodoh mah ek kholwat teh mah ngomong kan karunya ya teh ngelik daripada arulin mending ngaji we bener kan menang ilmu satikeutikeun entak di daguan ku saing nyangcrek ya teh aya nu nyakeun jangan cenah ngaji wae teh bulan puasa heuh amal henteu ngaji teh cing rek naon atuh rek amal teh boga ilmu ngaji we nangan ilmu niat rek amal mentak lamun aya nu hasil pake ngeureuyeuh we hitung-hitung usaha leutik geuning koreh-koreh cok jeung baras kolot usaha leutik neangan dahar ta eta ge urang ge kitu dinisbatkeun matak dina bulan sejen teh riado batur mah taklim targhib tarhib naon nu aya dina Ramadan dibikeun ku Allah tah inget Lailatul Qadar pangmulyana waktu dina sa Ramadan dina bulan nu pangmulyana teh aya naon pangmulyana Lailatul Qadar panengamanan Lailatul Qadar ge jalma teh kos nu lolong da teh nyaho teh apa cuk sore Lailatul Qadar teh kieu cuk sore kieu tak neangan teh beda-beda aya nu ngitungna teh Lailatul Qadar salapan kali 3 27 di tanggal hiji mah sare 27 hudang hitung Lailatul Qadar teh kitu pedah cenah aya nu nerangkeun kitu tuturuti ka ajengan nu nerangkeun kitu ceuk ajengan aing mah nu kapanggih ku aing sia mah teh angan ku sia ari kitu sia mah santren sarua jeung aing nah sia mah kopla nurutan jenderal neangan duitna sing sadar diri kan tuturuti ku ajengan kabilasan asa dili mun puasa poe Ahad 28
Lamun Sabtu 23, lamun Jumat sabaraha 17. Nu Jumat kamari 17 udang. Ke saredoing 18. Aduh kumaha ieu. Balas teh apa Lailatul Qadar itu. Ya Kang mikir kan. Ari akang kita ngahiji sare tanggal 17 hudang. Cek abilasan aing mah ka 17. Ari sia mah ka hiji ari ka hudang mah 17. Teu mikirnya. Ka hiji sia mah 17 teh mun milu terus moal penting. Oh. Eta mikirna enteng we dasar teu make ilmu. Lailatul Qadar. Nanyakeun ka guru. Nu menang ilmu ti Rasul, kayak ngajawab make ajaran Rasul. Itu Lailatul Qadar. Lain sekali urang. Lailatul Qadar sekali nyangkatna sekali. Oh, nu teu paham kana Lailatul Qadar sekali. Moal peuting bener mah. Mata Abul Abbas Al-Mursi malin unggal detik aing Lailatul Qadar. Meureun remen manggihna tina puasa teh. Aduh urang sekali ge henteu. Aduh geus asa hebat. Lailatul Qadar teh nyaho. Di logatan we peutingan qadar. Mata tara dengan Lailatul Qadar beurang. Da lailah Bang. Padahal mah ulah di logatan lailah peuting, ngan lobana manggihna peuting batur. Mata lailah. Mata ngalogatan Lailatul Qadar dina Lailatul Qadar teh aya lailatun peuting, aya lailatun waktu. Tah ku ahli hakikat mah disebutna waktu, lain lailah peuting, da beurang ge aya Lailatul Qadar. Kamana Kang mau bantah dengan Lailatul Qadar? Hees ke masjid. Balas teh apa? Ka mana jalan yang Lailatul Qadar teh apa? Marukan ku sare meureun jalanna teh nya. Mau bantah ke masjid. Peri isuk mah eueuh deui ti masjid. Waduh, jama. Cik ngaji atuh ka guru mursyid dia sing bener nanyakeun Lailatul Qadar. Tah eta can cukup ilmu urang dina Ramadan teh. Jadi aya nu panggih tapi teu apal naon ieu nu dibikeun Ramadan teh. Ya Kang. Disebutna panggih teh ceuk ahli hakikat malu teu papanggih jeung Ramadan. Ada dimaksud ku ahli hakikat mah Ramadan teh. Panggih jeung kaalusan ti Allah. Naon kaalusan keur hate, naon kaalusan keur jasad. Kitu aya kaalusan datang ti Allah. Eta lailatun teh bagaimana waktu ceuk hakikat mah. Sabab Lailatul Qadar beurang oge aya. Jadi atuh beurang oge munajat ka Allah. Sugan Lailatul Qadar teh beurang teh penting. Mah penting mah pada logatna lailah. Mata cek guru ahli hakikat. Lamun hayang nyaho ulama nu sok ngamaknaan hakikat ku hiji. Nah eta ulama eta teh anu ngaruag agama Allah teh eta ulama teh. Ngamaknaan hakikat ku syariat. Ulah hakikat mah ku hakikat. Miraj dihartian ku syariat. Ari dina syariat mah di alam hisi di dieu naik teh naikkan kalapa. Lamun turun tina kalapa. Padahal mi'raj padahal hakikat mah mi'raj teh cek hakikat. Gitu. Kumaha? Diartian naik seperti kos kalapa. Kaluhur maka tangga kaluhureun sirah. Di sok atuh mi'raj cek hakikat mana? Pan osok maca salah satu hadis Rasul tuluy aya keterangan para ulama baca guru-guru mursyid sasauran tentang salat as-salatu mi'rajul mukminin. Oh mi'raj eta cikeun salat naik teh ka luhur teu ada cicing salat migawe salat nu mi'raj mah teh taroki ka Allah mun di kalangan salikin makna miraj teh akur jeung taroki. Lain taroki ulah ngaku miraj, tas taroki aing tas miraj ulah. Eta mah keur ka Rasul pan beda deui. Datang ilmu aing menang wahyu, wahyu sok teh ka Rasul, ka urang mah ilham lain ilmu. Mun iman kitu ge urangna. Timulhim.
Nah, lamun mahjub mati jin menya ilham ti jin. Tak lamun age dipake sombong da ti jin turunan iblis itu dah. Mata warisan iblis sombong ilmuna. Tak nu nyaho Allah mah santun cirina. Ah, matak supaya nu bodo tong keder, nu baroga anu nyaraho ka Allah mah santun dir. Terus takabur. Rasul ge tawado, hilim. Tah eta tajalli Rasul. Ngan tajalli Rasul malah akur jeung urang. Da itu mah ukuran Rasul. Ari urang sawalikna Rasul takabur, hasud, bodoh rohani. Eta mah warisan iblis, lain warisan Rasul. Takabur jeung hasud mah. Perda tariknya Kang ngaji teh jeung. Aing dianggap teu panggih jeung Ramadan teh Kang. Panggih puasa ngan teu jaga. Ta eta teh teu meunang naon puasa teh. Lapar hungkul. Paling dihargaan ku Allah ganti baju. Sesegitu. Ibadah manteu. Seperti jalma maut ngajuru pan syahid jen disebut. Mun iman syahid zote. Lamun teu aya imanan mah maut ngajuru jadi kelong. Kunaon dijadi kelongkeun heula ka alam jin ka ditu. Eta teh penghargaan syahid. Jadi ari jadi kelong heula mah kalam jin teu langsung disiksa. Dalam kabar jama langsung disiksa. Jadi waduh tuh geus anu reuwas jelema. Para mah geus ngaku panjikan syahid. Ka alam jin heula jadi jin. 200 tahun di alam jin. Tuh jadi anggang kana siksa. Dalam kabar jama langsung mah disiksa. Minangka penghargaan teh jadi kelong. Sakare marah kayangan. Atuh dibungkelekeun ku Allah teh. Keur tahlil puting tas sisa, kurutuk-kurutuk di luar, ditoong teh. Pamajikanna keur nolong. Luas bubar kabeh. Sarieun aya deui majikan aing nya. Jadi jin ti alam jin ngalongok ka dieu. Kiai pinterna make jin. Hebat wibawana make ilmu jin. Pan aya laduni ti jin mah. Santri belat yang pinter. Ini neangan laduni ti jin meuli ku muning sarakit. Balik teh pinter ngajina. Muruk santri loba 2000. Ka surga moal kira-kira. Moal minangka kaalusanan ladang muruk teh jadi jin heula maotna. 200 tahun di alam jin. Dalam kabar jama langsung disiksa. Jadi ya minangka kaalusan teh ku Allah dihargaan diangangkeun jeung siksa. Engke ke syafaat Rasul ge aya nu kitu. Syafaat Rasul teh diangangkeun jeung siksa, nu gede dileutikeun dosa. Syafaat Rasul pan. Jadi syafaat teh keur nu kafir keur nu kumaha ge meunang ti Rasul. Dan rahmatan lil alamin. Abu Lahab ge sakapeung sok reureuh siksana. Da kungsi cinta ka Rasul, tak dihargaan eta teh ku Allah. Kok lamun urang bari iman mah salat ongko, Abu Lahab mah teu kungsi salat. Matak migawe alus mah pigawe wae rek kumaha oge. Itu ari nu alus mah akibatna alus, tangan kaalusanna sakitu eueuh deui. Teu bisa ka surga mah Abu Lahab teh. Sanajan cinta ka Rasul oge. Jalma nyen kaalusan kaajengan aya bagianna engke teh. Tapi urusan dunia nu teu ikhlas ge. Dan tukang mere udud kaajengan, anakna jadi kiai, aya. Aya ajengan nu ditanya abdi ngaji, Kang budak ajengan lain. Lain cenah abdi mah. Bapak abdi mah tukang ngagagandung ajengan. Tuh. Jadi bagianana budak bisa ngaji, da bapana ngahidmah ka ajengan. Tukang naon deui bapak teh? Tukang mere udud di ka ajengan.
Da cenah lamun teu bogan udu da jangan sok dibere da ngawarung leutik Pak. Hiji lain sabungkus da leutik duitna Pak. Eta budakna jadi kiai. Dihargaan ku Allah. Ngan teuing kumaha mah usul henteu na. Ngan ku sakitu ge geus alus bannya urusan dunia mah. Sanajan jadi kelong heula ge untung sakitu. Dalam naik langsung kabar zaman langsung jegur disiksa. 200 tahun angang lumayan Pak. Ngan marakayangan. Nyingsiunon ke batur. Udah jin atuh. Jadi jin heula. Kiai ge jadi jin heula. Anu teh ikhlas mangawuruk. Waduh aing kalepasan yang ngobrol teh. Ah gitu. Aya anu jadi jin. Eta cenah guru aing mah lamun Isa teh sok aya kulutrak padahal geus maot. Kapanggih ku ali muka sapa mah. Decik santri wali cenah wah. Abdi panggih ge baratus sieun keur leutik panggih jeung guru eta. Semat bujal janggotna ge. Wah, sieun mung rungku teh wabah dibawa ka dinya. Ari Isa teh sok aya kulutrak. Cuk batur teh wali kasohor. Waliullah da Isa sok sakat. Padahal geus maot. Ari cek ahli mukas apa? Lain jadi jin guru sia teh. Astagfirullahaladzim. Jadi jin guru sia teh. Oh si horeng mahirna ilmu bareta teh ladang jin. Hayang sok pinter nu belet ngaji. Meuli jeung ngladuni ti jin pinter geura. Ngan cek anu merena ge ti ditu geus ngobrol, teu tanggung jawab manfaatna. Gitu. Tak ulah waka atoh budak bisa ngaji teh. Ari teu wusul mah walah rungkat gak. Bener. Astagfirullah. Nah gitu. Mantap. Lamun orang puasa teh kudu bari ngajaga lisan, ulasina dosa. Panca indera urang jaga. Tah ke aya kaalusanana urang puasa teh. Atuh teu jamu ge atuh teu musada ge pahmi anillah. Ya mentak nu puasa ngajaga diri teh ya tina berbuat dosa. Puasa hos disebutna teh. Batur mah lain diri, hate dijaga bisi poho batur. Wah eta mah jauh teuing atuh nya kadinya. Tu ngajaga diri heula bisi doraka. Engko puasa aing teh tapi panon dosa. Buru-buru istighfar. Eureun we dosana. Ah kitu aya engke pahmi anillah. Paling leutik dibere ku Allah. Lamun teu meunang pahmi anillah can mah lapur. Jadi seperti jamat teu papanggih jeung Ramadan, teu meunang naon. Ari nu teu nyahun mah kitu. Entak Kang papanggih tadi jeung Bapak Wi, teu cenah. Padahal mah ngobrol, malah udud bareng, da teu nyahun, teu panggih nyebutna. Jadi nu teu nyaho ilmu dina Ramadan, teu nyaho kautamaan Ramadan. Eta mah sarua jeung teu panggih we unggal Ramadan. Hakikatna mah da teu meunang nanaon. Puasa cek biki hungkul, teu dijaga anggota. Itu entak lamun aya nu mancing fitnah teh tahan. Wajikan masehaan ka urang. Batur mah tuh geus meuli baju keur geus likur. Wahud ka urang teh kopea urang di talapungan. Punten dia. Tahan kurang anak so imun. Gitu. Puasa aing mah ngalawan sing tapi ulah sing pinter mikirna ulah engke magrib gua aing lawan. Ulah. Salah eta mah. Moal mah pas ya. Atuh ari aing pas ya mah eueuh barokah na puasa teh lapar. Mangkaning kudu sabar ieu nu mancing supaya ulah sabar dina puasa. Tak batur mah sieun kapitnah ku eta nyumput bulan puasa. Cicing salat. Paling fardu hungkul geus nyumput. Urang jigi merangkal ditu ka dieu. Sarek selamat tahun di jigi merang.
Siga tuh ari butuh makan bae teu naon ai dagang ke pasar kau bae lain salah. Ngan jaga hate awas. Jaga angga hota tina berbuat dosa. Anak so imun. Ah puasa aing. Nu ngajakan puasa geus aing moal ngalawan lah. Aing mun ka panjing wah ripu. Dari sanajan bener gari geus pasea mah jadi salah kabeh. Ceuk Kangjeng Rasul jalma anu pasea teh ya lamun dua muslim mawa pedang ya kabeh ge ka neraka nu dipaehan jeung nu maehan geuning nu dipaehan ka neraka eta can dibunuh batur da si eta ge mun teu paeh mah rek maehan si eta ge ceuk Rasul si eta ge lamun teu paeh mah maehan geus maksudna tak ka neraka kabeh. Jadi ulah pasea teh da ari geus pasea mah gumburung galeno. Salaki burung awewe gelo. Urang ge kitu entong. Entak. Nu boga iman mah nu maripat ka Allah pangmung-mungna pasea. Musuh hiji loba teuing, sobat 1000 kurang keneh tah kitu. Mung pasea teh jeung sesa. Parobi jeung umat Islam. Kafir ge di paseaan teh ku aing pada harobi. Lamun teu harobi mah tong di paseaan sakawa. Didolimnya we cenah modar teh jelema teu salat. Ari teu harobi mah ulah diganggu hirupna ku urang. Doraka urang. Tak gitu kan. Aya nu meunang pahmi anillah, aya nu meunang mukasafah, aya nu meunang musahadah. Beda-beda. Musahadah ge beda, makom masilin, makom majlubin, makom arifin. Tuh. Wah panjang deui ngaji encan atama teh teh kakarasa kitu. Wah aya keneh tuluйna ka ditu. Aya kan. Aya nu tajali apal, musahadat aya nu tajali sifat, anu tajali dat. Nu tajali dat ge beda-beda, aya nu di mustawan, aya nu di kuwakosen, aya nu di awadna. Nu di awadna ge beda-beda, aya majlubin, aya muqarrabin. Tuh panjang keneh ngaji teh. Aduh, riweuh. Tak ulah ka niat eureun ngaji teh terus. Loba keneh nu can kapaham ku urang dina ilmu agama Allah teh. Lain paya rukun salat 17 geus aing katalar surga we terlalu pagi. Can pinter ngaku pinter berbahaya. Cek Imam Khalil Ibnu Ahmad jelema kabagi opat dina ihya diterangkeun. Nu tilu mah alus. Jalma boga ilmu amal kana ilmu. Jalma bodoh tapi daek ngaji. Alus cenah naon. Itu jalma bodoh daek ngaji. Jadi nu bodoh sadar dirina bodoh. Tata bentak daek ngaji alus. Anu amal kana ilmu. Ngan aya nu boga ilmu tapi teu amal kudu elingan eta mah. Sare eta teh. Amal mana ilmuna geus boga. Ya nu bahaya mah ieu nu kaopat. Mana? Bodoh teu sadar diri bodoh, matak bodoh teu daek ngaji, matak aya kamari al jahul bila ta'alumin calon sangsara. Nu rek diruksak hirupna ku Allah bodoh teu daek diajar. Eta. Ari nu bodoh ge diajar mah insyaallah milu jeung nu pinter salamet. Tah kitu kan. Saeutik daek diajar. Ceuk Imam Khalil. Eta menu bodoh teu daek diajar. Malah ngaku pinter deh. Kepala bodoh. Pang bodoh-bodohan bodoh, nu bodoh ngaku pinter. Eta mah teu nyahueun bodoh ge, bodoh nyaho pinter sih. Nah, nu eta hindarilah dia. Berhati-hatilah terhadap dia. Kan berbahaya. Nu bahaya mah nu bodoh teu daek ngaku pinter. Bahaya eta mah geus. Kade ulah dijieun sobat. Tak aya bahasa cek Imam Ghazali. Tara ngaji mah tong dijieun sobat. Ari ku ente dikawin. Atuh lieur. Kawin kana tara ngaji. Ruksak geus rungkad. Waduh, loba keneh terangkeun deh. Calogat ya karasa eutik. Hiji deui dinya munajat Nabi Musa. Hiji Gusti tepangkeun abdi jeung jalmi anu gaduh karidoan Gusti. Bade diguruan ku abdi.
ajaran rek dituturkeun ngarah abdi ge jadi jalma nu boga ridho Gusti. Nah kitu lain panggihkeun teh rek minta doa supaya beungar. Salahnya rek di guruan ku abdi teh. Munajat eta hiji tah. Eta Nabi Musa nabi ge menta kitu. Nya urang teh menta. Ngajam setik deui ya. Abdi ge yang eureun ngaji mah. Komoh geus haus kieu ye. Ieu teh lamun geus kaburitnakeun mah ranyah ngaji teh. Lupa jar sungan ajengan mah teu lapar jelema ajengan geus. Tak aduh geus jam 3 long sakabut. Aing pingsan mah kitu. Cikisu teh pada rubeun batur eta. Pada mesti lunglang gitu. Ngeja geleulempangan. Nah, kedua ya munajatna. Urang mah pernah tatanyanya. Urang hoyong keng ridho Allah, palai. Tapi ternanyakeun Gusti, ridho Gusti di mana? Tara. Padahal lamun teu apal tempat mah da salah neangan atuh. Bener kan? Entak nu kadua munajatna ya. Nabi Musa ya ka Allah Taala. Gusti, ari ridho Gusti teh di mana atuh ayana teh? Nah gitu. Hiji yang diwawuhkeun ditepungkeun jeung nu boga ridho Gusti. Kadua hayang apal di mana atuh ridho Gusti teh? Gusti ridho Gusti teh di mana atuh ieu teh? Oh, sok tanya kitu urang. Mamikiran. Waduh, salah Kang. Make jimat naon aing ngarah beunghar ya salah. Ridho Allah geus ridho Allah menang makang. Lamun akang menang ridho Allah asup ka neraka, parem neraka na ge ku ridho Allah maka. Ulah mikiran nerakanya. Parem neraka teh ku ridho Allah. Asup ke surga tapi Allah teu ridho, tibalik jadi neraka. Salat di haram tapi mahjub. Sarua jeung di Indonesia. Tapi di Indonesia ngan wusul dina maqam muqarrabin sarua jeung di haram. Ganjaran. Tak anu di haram tapi di Indonesia, anu di Indonesia tapi di ilmuna teh ngan diajengan. Nu nyahoeun ka dinya kitu. Adanya Kang. Dijawab ku Allah. Jawab ulah ya. Urang ngarah nyaho. Saur Allah, ridho kami Musa aya dina perkara nu teu ridhoeun nafsu anjeun. Waduh mojo. Sakur nu nafsu teu ridhoeun tadi dinya ridho aing layana. Ari nafsu kana salat ridhoeun teh. Kana sedekah ridhoeun, mun tak sok ngahalangan ulah tong loba teuing mun arek oge. Ya. Ridho Allah pilarian dina anu nafsu teu ridhoeun. Kapaham maka. Geus tamat ngaji mah pikir dinya. Isukanlah tuluy gendenya kan. Waduh. Fahum yastadiluna lah teu kudu panjang teuing maca kitab mah ajengan mah geus ngolotok maca kitab. Ngan kana eusi tara nepi sakapeung mah. Matak teu apal amisna cau raja teh. Da alkur katembo hungkul. Aya di dahar logatna hungkul Kang. Moal ngeunah hikam teh logatna hungkul mah puyeng malah. Kayak payuta sawaru teh teu kahartian puyeng. Coba nepi kana amis. Tak aya nu poho dahar sabab ngaji hikam. Lamun akang keur nyeri hati teu boga duit ngaji hikam geura. Lamun nepi kana eusina cager. Ya mah kalah beuki hayang. Teu nepi suga. Karena kitab hikam teh eusina. Tak kitu Kang nya. Munajat teh mah puasa ayeuna ya. Seperti Nabi Musa tadi. Gusti hoyong dipenakeun jeung jalmi anu kenging ridho Gusti. Ku abdi rek di guruan. Geus gitulah. Nu kadua di mana ridho Gusti teh geus dijawab eta. Ari nu tadi dibacaan ku Allah Musa di jalma nu hatena wusul ke kami. Mau jadi nabi teu wusul mah rasul mau jadi rasul mun teu wusul. Tuh di mursid. Tuh teangan ku anjeun mursid mun panggih jeung aing.
Lamun maneh panggih jeung mursyid menang ridho Allah. Hakikatna mah tah kitu. Idza wajadal mursyid tasil ilallah. Jadi kumaha teu urang panggihkeun sareng guru mursyid abdi. Ngadoa Kang. Mun perlu neangan geus biak sabaraha ongkos neangan guru mursyid jisok. Cahan. Hayang usaha maju mah geus biak 3 juta ongkos teh ngaler ngidul neangan perusahaan ka mana ngalongok perusahaan ada dengan guru mursyid penting mana perusahaan jeung guru mursyid sok cek Abi Thalib Al-Maki guru Imam Ghazali eueuh nu leuwih manfaat sanggeus hate boga iman salianti ngupingkeun papatah guru mursyid salianti belajar ka guru kudu panggih heula. Lamun anjeun ku Allah dibere laduni nyaho guru mursyid. Lain dituduhkeun, sanajan dituduhkeun ge can katingali mursyidna. Jiga kitu ka anu mursyid aing sia ditu nyaho mah. Diaji da moal ka nyaho. Tapi lamun ku Allah geus prok papanggih hate di bere ilmu, wah mursyid guru aing. Ta eta teh anjeun teh geus aya di wilayah mursyid. Mun mursyid waliullah anjeun ge geus satete dina wilayah wali. Ngan kari ngagedean ngaji ka mursyid wali leutik. Da geus jadi kakasih mursyid. Geus jadi waliullah kakasih Allah. Matak nu moal dijieun wali mah moal dipanggihkeun jeung mursyid. Panggihna teh jeung guru nu salasar. Nu teu nyaona hakikat sasab. Dititah sholat getol mandi saranean sasab itu keur sholat nyarane kana sholat ka Allah nyarane mah nu dititah sholat lain kana sholat kalau disaranean sasab itu teh tak gitu Kang geus modalna mah eta lah nu bieu ridho Gusti di mana geus dijawab panggihkeun sareng anu menang ridho Allah Gusti panggihkeun jeung jalmi anu tos kagungan ridho Gusti sa mursyid tangan mursyid sifatna aya salapan tuduhkeun cenah jangan ngeunah wae tangan ku sorangan geus dibagi alamat hayang diantar di mana dulur teh Gang Purbarat nomor 11 antar ajengan sia mah yang ngeunah hungkul tangan tak alamatna jig kitu aya teh nu ka abdi ngacu heula Kang tuduhkeun di mana ieu teh kiai mursyid di guruan ku abdi ngeunah wae geus dibajaan sifatna salapan tangan kumaha ditunjuk ku aing ngempitnah ke ka moal nunjuk sarua jeung kieu aing mursyid tuh mursyid sarua jeung aing mursyid wah aing mengaku mursyid sing nepi ka kemamana ge naon sabna mun ngaku mudain kadib nerangkeun hakikat ka bagi tilu hiji aya nu tingkah hatena mudain kadib anu kadua lipaidoni mujdin nu katilu li hidayati muridin eta rek bahasa ayeuna tadi tapi waktu teu mahi jadi nu nerangkeun hakikat teh tingkah hatena ka bagi tilu kitu Kang makomna tilu aya dina makom naon wae ye cirina tilu aya tuh tilu kali tilu sabaraha salapan mun apal salapan ka 10 apal nyaho ka Allah ta manta ka kiku bes mah mama karaman ari maripat teh kumaha ngitung bes teh hiji ka salapan ku aing diitung korek dijajarkeun Allah kalau ka ngajajar-jajar korek di jalan ceuk barudak teh jalma gelo aki ngajarkeun korek batu jajarkeun atuh sumping mama teh karena rohanina kan rohani sok datang batur mah geus maot boga kolot teh urang mah hirup keneh ge teu mapatahan ka urang boga kolot papatahaneun kolot urang aduh punten dia teh pulgar ngaji teh ngawurukan itu mama hirup teh yang kuas batur lain ieu mah abdi mah kalau disebut jalma gelo ku budak pan jawabna mending ngaji gelo UBS ngarah bener ari urang maung disebut gelo ku batur matak diaji mun batur nyebut goblok teh diaji ku urang aing teh goblok bener gitu
Tapi aing boga hujah lah. Kayak di hadrat Allah diinterogasi ku aing di ditu. Nyebut goblok teh naon sababna? Adu argumentasi aing di hadapan Allah. Hakimna itu mau bisa dibayar. Bener kan? Tuh kok jadi ngacaprak ka mana daek kan situ. Geus lah wallahu alam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.